mah deket cai cek cenah loba dongeng Radio Kosmo sisieuna teh aya walungan malah mah dipake micen alat bukti bahasa aya pembunuhan teh geuningan di lapangan Abra pembunuhan awewe geulis si pesona teh dipicen di walungan anu deket Kosmo di Jungjun Andalam tah lamun apal mah baheula tanahna teh paranti micen sampah atawa jarian teh ayeuna lamun ulin ka Kosmo di lantai pangluhurna di lantai 4 aya makhluk anu pikasieun lain ngadongengkeun kabohongan cok ka dieu ulin aya awewe geulis tapi beungeutna menika eueuh pisan getihan menika pias malah main nu menakan Kunti tapi ulah wawanianan sok milu balik malah mah bari ngadengikeun Kosmo sok aya di tukangeun marane sok aya di tukangeun marane sok aya di tukangeun marane ngalieur ka tukang aya sia aya Kunti kadieu Kunti kadieu Kunti kadieu Kunti kadieu Kunti